pisannya Angel ieu teh. Bade mangkat ieu ka kantor. Nah, ieu sendal teh hakna copot. Aduh. Mana buru-buru. Hei, pemandangan dah. Indah-indah teuing ya. Dalam aku berkelana tomat. Tiada yang tahu. Kang, Ya. punten ka dieu. Ayo naon? Kang, punten, abdi Naon? bade minta tolong. Minta tolong naon? Iya kan sendal abdi potong. Naon? Hakna. Abdi minta tolong bade panghakankeun ieu sendalna. Heh, boro-borong hakanu kitu. Goreng gemelog geus teu neurak. Keun heula Akang, ieu hakna potong. Panghakankeun sendal abdi ku Akang. Heuh, boro-borong hakanu kieu. Goreng gemelog teu neurak. Hakan ku sieu yo. Kok gitu Akang mah Abdi teh hakanu kitu. Goreng gemelog teu neurak. Hakna potong ieuna copot ieu panghakankeun Kang Heuh, hakankeun. teu sanggup hakan mah. Hakna ditempelkeun Heuh, kitu Kang. hakal gitu teu neurak. Goreng gemelog teu Tahan neurak. kita. Ngamam Akang ieu panghakankeun Hambuk hakankeun. sanggup pura-pura ngahakan Iya kitu. Akang mah bikin kesel. Ngahakan ge gemblong ge henteu neurak. Ngahakan kitu deui. Hakna maksudna ditempelkeun, disambungkeun di Kang ku Akang. Henteu bisa, henteu neurak ngahakan kitu mah. Ya Allah Akang. Teu sanggup. Biasa sih Kang. Mun geus hakan gegemblong akan ulik. Abi teh mun minta tolong hakankeun sapatu ieu. Geus teu bisa boro-boro ngakan kitu, ngakan gemblong geus teu neurak kieu. Geus saueuh huntuan. Panghakankeun doang Akang. Isuk-isuk kita ngakan kitu. Tah, hakan mah geus ka dieu tah. Aing kita Akang kumaha sih ngakan panghakankeun kitu. Akang. Teu hayang aing mah hakan tah nya. Sok ngeunah bae. Orang yang minta tolong kitu we ge. Hei, pan hakan ku sih ngomong kitu. Ngeunah bae. Isuk lain menang duit, menang naon aing kalau hakan sepatu. Gampang teuing aing ngadahar buah kejo mah. Aing isuk-isuk kita ngadahar kitu. Kakasepeun. Tegeliseun. Heh, teu hayang hakan kadinya. Sepatu goreng, gak kita hakan kitu aing mah. Hakan kadinya hakan. Ah, Kakasepeun lah Akang. mau aing mah isuk-isuk kita hakan kitu. Lain mau ngadahar duit naon aing mah. Ai, nuju naon. Tapi kopi na ya, Mang. Oh, kopi lama, kiridit panci bolong. Kami arek upacara. Masker kita kabeli ya. Slogan. Panci. Di sana yang kemarin Panci, kafe, kulkas, pokoknya mah segala lah aya. Geus aya kabeh di imah. Dua pintu eta 200.000. aya tips Sabulana. HP aya HP. HP aya. HP anu 2 pintu. Aya 2 pintu. Aya 10 bulanan. Kenceng. Celina tilu. Kenceng celina tilu aya. TV 2 pintu. Kenceng celina tilu. Mang, kita seumur hidup menang, Mang. Mang, Kenceng celina tilu aya. Ulah sekarang main satu bangku Jawa teh kenceng robek acul-aculan atuh kami bareng. Kenceng nya celina tilu. Waduh, taya nya. Pilih arek. Aneh. Hubungi we Akang ya. Siap. Oh nya kitu we nya. Nopena. Oke, segera balik. Rapi ya nuk upacara ya. Dus neka mana? Nuk upacara ya, geus gagah Upacara? kieu geus kasep. Sombong amat. Lain jadi mah temoga cau, temoga dangder, temoga suluh, pangalakeun. Ngalakeun naon? Ih, Aduh cau suluh dangder jadi mah kudu barang dahar. apa nek ieu nuk upacara ya. Ih, sok aya-aya bae Tadaih, mama, hah? upacara mah heulanan. Mengenang jasa pahlawan, ngalacau. Teuing nek tinggalan nek naon upacara. Ieu mama ieu. Mah mengenang jasa pahlawan, pirah ku entah ngalacau geus rapih kieu. Eta dangder abawaeun. Cau alaeun. Aju ieu suluh kuari ieu bawaeun. Mau iahna ieu bawa ka lembur. Mah capek ku kurilingan. Geus rapih kieu ya, tah ngalacau kira-kira bae mama. Wayahna bae ieu wayahna mama ieu. Ge balik mah kudu barang bawa ieu. Geus sugan kaburu ge ngalacau. Ih, ini. Bedogna ieu. Jadi alakeun.
subuh keneh nya ku pacaran tidak ngalah cau deh aya bae bakar lah kabina-bina lah Ngene wae. Tete amat. Ulah kabeh-kabeh. Sapotong bae. Tah. Geus eta mah dirinya bae. Hese amat. Kudu ngalah cau deui. Yang penting mah meunang jeung gorengan. Menang mak, Ada cauna. tak kitu ngalah cauna. Cepat nya cau. Ih, atuh nanu di dahar eta ku urang. Apa nya cau? Ih, ai huluna ka mana? Atman di ditu ditinggalkeun sasana. Astagfirullahaladzim, pidus. Pan sapotong ngalah cau mah lain. Gede-gede ku mana teu bisa ngalah. Minggu hareup teh ala deui sapotong. Minggu hareup. Emang ka anu maling eta cau di ditu saparoma. Atuh ngomong ge ala kabeh kitu. Bosol ku bodoh. Ih, bodoh-bodoh. Kabina-bina ting ku bodoh. Disesakeun Ya saparoma. naon ieu we cau sadeki ya. Teu ngeunah ieu mah ngora. Nya nu upacara gegeraan. Ih, ala deui nu itu. Ala Aduh. Aing ngomong ge ala kabeh kitu. atuh ai sebentar ngarti. Ah geus ngarti ku ari mah. Ih, saparoma ditinggalkeun. Kabina-bina teuy. Orang kudu kabeh ngalah cau cenah kudu dirapihan kabina-bina. Ngomong ke tadi kudu kabeh gitu. Aya bae. Ini upacara tanggal cau. Ih. Nih. Kabina-bina. Kedua kali ngalah. Yo. Ngomong kita di kabeh gitu. Sudah tempat dipelak saparoma. Yo, aya yo. Ngaca capean maneh badus ngaca Atunya nu upacara gegeraan. Ngalah cau sapekan dua kali. Heeh. Ngomong ge kabeh kitu Teu alana. ngarti teuing. Engke urang dikiripik engke nya. Hah. Dikiripik ka urang geus bawa kiripik bag urang ngeunaheun boga dahar. Tangkeun lalap daun dangder hayu tangkeun. Sulu ke alanya. Hayu. Eta mangkeun bae di dieu. Hayu. Bawa golokna. Hayu. Ala daun dangder. Ih, nya nu upacara. Ih. Hayu. Saya
lumayan lah. Oh, wah, tuh menang dangder nage. Bantu menang. Ari tahu ke mana pidos? Apaan tadi ti dia cau? Astagfirullahaladzim, bata tahu ka Ti mana. dia tadi ya cau, ti dia. Gimana ku jelema? Kudu nama di bawah tadi. Oh, ari ku bodoh teuing masya Allah. Mama. Dangder teu menang Aju suluh kumaha eueuh. eta? Cau anu Nak maling. kirip eueuh. Balik-balik ke isuk deui neuk upacara heula ieu mah. Burung hayu lah nak Neuk balik upacara lah. heula. Oh. Hayo hayo. Ya urang ngalah ka mana siapa Geus balik galan ka isuk ngalah deui. Heeh. Oh, pakeneh cau mah. Burung hayu ah, geus. Mah. Kok anu maling gitu nya? Heeh. Serapi ya, nek upacara HUT RI yang ke-75. Aing kudu mengenang jasa pahlawan ya. Yang telah memperjuangkan Republik Indonesia. Upacara pokokna mah. Atuh negara tiba heula dijajah bae setengah abad ku Walanda. Ku onder nemang. Tapi kuari masih dijajah keneh ya. Kopi dikirim ti Brunei. Pupuk dikirim di Malaysia. Cabe bae gatu mau laku aing dikirim keneh ti Malaysia. Encan ieu can merdeka ieu dijajah keneh negara aing ieu. Motor di Jepang segala. Aing kapal-kapal di Amerika. Kudu nama Indonesia nu geus maju nu gagah segala aya sumber daya alam yang bagus. Dijajah keneh bae nu karitu ge. Sakalina duit loba boga negara. Kwetansi bae dibulak-balik cari dukungan-dukungan. Jadi duit zaman gua mah. Tapi enggak apalah. Yang penting aku mah memperingati HUT RI yang ke-75. Merdeka tetap merdeka. Upacara. Mau endah itu upacara mah. Harus mengenang jasa pahlawan. Manges kudu upacara mengenang jasa pahlawan HUT RI yang ke-75. Merdeka. Lah, upacara. Upacara Agustus. Resep ya. Sugan bae ya. Menghormati pahlawan. Geus bubar. Tinggalan ieu mah. Adus, Ieu upacara geus bubar. adus, bener bedus. Orang ke tadi ketinggalan tadi. Ai mah moal duit loba jeung jajan ieu. Loba geus balubar kieu. Aing cari kudore tadi ke mana? Bar aing isin, aing mah isin. Tadi cari kudore tadi teh ngan di ke mana eta? Isin aing mah bubar kitu upacara eta. Itu balik ke mana, Bung? Hei, Cau teu meunang. Heeh nya. Dangder eueuh. Heeh. Anu maling. Sampai na bae. Minjem. kemana? Minjem. Nganter Kami emak. kumaha ke? Geus lempang bae lah. Aing. Wayahna lempang bae. Ih, geus aya jaminanna kebon cabe tuh sablang-ablang. Kami jauh balik ke ieu. 8 hektar tuh. Sombong amat. Bawa bedog sana ke bedog. Mana ya? Eta bedog lah dirinya. Geus burungnya. Lempang itu. Lempang. Jadi anterkeun. Ayo mak buat mak. Karunya ya, sama kami. Kebon cabe aya jaminanna 8 hektar. Cau ayo maling. Tapi nabi nama.